Allahumma sholli ala nuril anwar. Parun ari ieu eta hiji sabang. Dina ayeuna mun tamat sabang di tengahna qala Sulaimanul Jamal, parantos ngadu saya Sulaimanul Jamal dawaanana nyaeta Wanil Haris bin Hisam annahu sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kaifa ya'ti kal wahyu. Nyata dawaan Sulaiman Jamal tas ayeuna dicarioskeun ti Sana Haris bin Hisam radhiyallahu an mantasna kantos tumaros kajungjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumaha kulan carana sumping wahyu kagamparan cigah kumaha kitu sumpingna wahyu teh cigah kumaha jungjunan ngawaler faqala sallallahu alaihi wasallam dawahan ayeuna mun tajungjunan ahyanan macam-macam ahyanan jadi ayeuna mun sababaraha mangsa sababaraha ayeuna mun waktu oge nyaeta anu bermacam-macam cara yatini fi misli salat jarsi aya anu model sora lonceng jadi eta teh aya namun tama anu katampina ayeuna lain ayeuna Allah sora najigah sora lonceng gitu ngan ieu wahyu nyaeta turun ayeuna mun tama kajungjunan aya anu semacam nyaeta sora lonceng eta teh anu paling banter gitu paling banter. Coba ayeuna mun teh urang begitu orang aya namun tanyawaan kok ieu naon artina kecerdasan seorang rasul kecerdasan ayeuna seorang nabi treng teh aya hartian berebet kadang-kadang hartina teh wa aqimus sholata wa atuz zakata eta teh treng lain tuluy ayeuna mun teh begitu kurunyung Muhammad wa aqimus sholata wa atuz zakata cuman kandungan harti treng eta mengandung makna mengandung ayeuna mun teh mengandung ayeuna mana apakah perintahan apakah larangan apakah merupakan kisah gitu apakah merupakan hukum gitu apakah merupakan ibrah kadang-kadang ayeuna mun teh seperti kitu turun wahyu teh sumping wahyu teh tuh ka kami teh ngan kami jual ayeuna mun teh mangarti weh ku bahasa treng teh nyaeta jo ngarti weh bisa ditampung bisa dikuasai bisa dipahami naon anu dawuhkeun ku treng teh ayeuna mun teh sewaktu-waktu anu ayeuna mun teh merupakan nyaeta anu merupakan nyaeta malaikat ngajadikeun nyaeta jalmi geus kitu teh ayeuna mun teh tuluy ngabejakeun tuluy nyaritakeun eta malaikat teh ka kami bahwa eta teh ayeuna mun teh ti Allah paham jadi ente belat aturan rasulna pan ayeuna mun teh rasulna sifat ayeuna patonah teh kagungan sifat ayeuna kecerdasan teh para rasul mah dijamin ayeuna ku Allah Subhanahu wa taala dijamin ayeuna ku Allah Subhanahu wa taala tak kitu cenah ayeuna mun teh mah jadi lungsurna wahyu teh
cara lungsur wahyu teh jika aya namun tamak kitu, jika aya namun tamak kitu. Ya. Oke aya namun tamadina kitab-kitab Gusti Allah anu dilungsurkeun ka para nabi, anu dilungsurkeun ku para rasul, sadayana eta teh merupakan nasihat, merupakan pelajaran, merupakan peringatan, merupakan ayeuna mun tama gambaran-gambaran. Di dia terangkeun uruya min hadis ya Abi Dzar, disarioskeun diriwayatkeun tina hadis sayyidina Abi Dzar radhiyallahu an, mantananana nyaeta dadawuna tumaros kajungjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawaan sahabat Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu an, ya Rasulullah pama kanat suhupu Ibrahim dupe eta isina suhub lembaran-lembaran anu dipaparinkeun ka Kangjeng Nabi Ibrahim, isina teh naon kulan gitu. Mangka junjunan ayeuna ngawaler kanat kulluha amsalan, seluruh nanu aya dina suhub lembaran anu dilungsurkeun ka Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam seluruhna merupakan perumpamaan, contoh, pelajaran. Salah satuna anu tertera dina lembaran anu dilungsurkeun ku Allah ka Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam adalah tayeu sarua jeung dina aturan junjunan oge saperti kieu. Pelajaran ayeuna mun tama ajaran junjunan oge saperti kieu. Ayyuhal malikul musallitu al mubtalal magrur, wahai raja-raja, wahai penguasa-penguasa anu dibere balai ku Allah, wahai penguasa-penguasa raja-raja anu tertipu, inni lam aska litajma'ad dunya ba'daha ala ba'din. Kami ngutus ka anjeun wahai para penguasa, wahai para raja, litajma'ad dunya, dihirupkeun dijieun pemerintah, dijieun penguasa teh nyaeta lain semata-mata keur ngagunuk-gunuk dunia barana, ba'daha ala ba'din, ba'daha ala ba'din. Walakin ba'astuka, tatapina kami ngutus ka anjeun litarudda anni, supaya anjeun nolak ngahadang ti kami ulah sampai ka terjadi dakwatal mazlumi, ngalaman didoakeun ku jelema anu didolim. Itu ayeuna mun tama itulah adalah misi ayeuna para rasul. Jauhi singkahan anu matak terjadi si madlum, orang anu dianiaya dijahat, ulah sampaikeun ka ngadoakeun cilaka ka urang, ulah ngadoakeun cilaka. Fa inni la arudduha, sabab kami teu nolak sama sekali kana doa manehanana, walau kanat min tammi kafirin, najan bijilna tina sungut tina waham jelma kafir, tapi lamun kafirna dijahat, dijaili, dianiaya, mustajab doana. Entong ti urang Islam, urang ulah-ulah ti jelema anu iman,
doa na jelema anu didolim sekalipun ayeuna ti jalma kafir hati-hati. Jadi hati-hati itu berarti orang ulang ayeuna wani-wani nya campah kumawasa kana orang lain. Batur teh nyata punya hak kehormatan, punya hak harga diri, punya ayeuna mun tamah hak kekuasaan, punya ayeuna mun tamah hak-hak asasi manehanana. Mangka ayeuna mun ketika direbut hak manehanana berarti eta teh dolim teh kudu dibaehan wae. Sakur-sakur merebut hak orang lain mangka eta ngaranna dolim gitu. Ngarebut hak orang lain ngaranna dolim. Watak dolim teh nyaeta wad'u syai'in fi ghairi mahalihi. Jadi nyimpen sesuatu bukan pada tempatnya. Ya ta ya namun tamata. Ya nggadanya. Nggadanya. Ya ta nyimpen atau naon? Yang maklum gitu lah. Sebab ayeuna lamun diantapkan ku akan diantapkan antara dicokot atau ayo teh gitu eta teh didinyakeun Mang Deden cokot ayeuna mun teu ka akang teh seruput ayeuna mun teu diinum mengambil kumawasakan hak batur. Kumawasakan hak tidak ayeuna mun teu batur memeh ayeuna mun teu dibikeun maka urang memeh batur teh ayeuna mun teu punya harga diri kitu batur teh tuluy ayeuna mun teu kari-kari siah santar si belat siah ayeuna si goreng patut nyaruksak ayeuna kehormatan harga diri itu kan punya hak diambil hakna ayeuna mun teu maka urang disebutna ayeuna dolim. Di mana-mana orang ayeuna dolim berarti itu madlum, berarti itu orang anu dijahat, orang anu didolimi ayeuna ku urang. Nah ketika ngadoa si itu ulah atah maneh siap-siap ayeuna mun teh enggak ayeuna mun teh ieu walaupun dina situasi dina forum ngadidik contoh ayeuna mun tama Kang Bala boga ayeuna mun tama guru dikeresek galak na luar biasa pan galak ayeuna mun tama guru kana jadi murid haknya apa dorong haknya itu aya dolim teu henteu nya aya dolim tapi eta saking hati-hatina setiap anjeunna atas ayeuna nguruk atas ayeuna ngajar terus didinya aya nu ku anjeunna aya dicabok ditampiling pasti tos ngaos panggorankeun si anu hati-hatina bisi luar pihak pangan dipupujukeun geradahar ka dapur didinya teh atuh ayeuna mun tamat tuangan rencangna anu sagala aya hampura saking hati padahal jelas yakin eta moal doraka mun guru kitu karena dina ayeuna ngadidik kitu saking hati-hatina saking ayeuna mun teu hati-hatina bisi ayeuna mun teu termasuk dolim bisi luar ayeuna mun tamatinan bisi aya luar tina aturan nu matak lamun dina hukum agama aya hutang pati bayar pati hutang uyah bayar uyah memang cuman eta ulah ngeleuwihi tina pangdolimna si dolim contoh di urang biasana lamun manehanana nyepret bayarna naon eta nu hese ngaturna teh memang bener teungeul kedah hese ngapasna paneungeul anu tadi kudu sarua jeung paneungeul urang ka manehanana hese
di orang lawannya nyepret itu naon neungel gitu dia dagel ayeuna naon ngade gitu gitu teh saimbang teh memang benar tapi ketika ayeuna melewati tina hak-hak tina batas-batas nyanger we jadi urusan gitu nyiwit tarikna sakitu menang sote dibalas di nyiwit kudu sarua pisan gitu hese atuh da ieu ayeuna kudu make amek teh atuh jeung amek teh atuh malasna urang mah nya hese ayeuna mun teh beda kisos-kisosan gitu rek kisos-kisosan gitu nah jadi ayeuna mun teh satu anu dititipkeun pelajaran dina sub Kangjeng Nabi Ibrahim nya alaihissalam bahwa nyipat-nyipatkeun obat ulah mengundang ulah terjadi orang mendolim ke seseorang terus seseorang itu ngadoakeun ka urang ngadoakeun cilaka bahaya bahaya ya teman. Jadi atau bisa diambil kesimpulan bahwa tina salah satu doa anu pasti mustajabna adalah dakwatul madlum doa seseorang anu dijaili anu dianiaya hati-hati hak aya namun tama papada hati-hati hak aya namun tama tatangga termasuk ayeuna hak orang lain teh di nusa imah emang urang wae anu boga hak ti anak teh jeung ti pamajikan teh pedah urang ngaranna pemimpin teh dina rumah tangga memang urang wae nu boga hak teh emang mereka anak orang pamajikan orang emang tuh punya hak tuluy ayeuna urang semena-mena memperlakukan ayeuna manehanna teu bisa jadi dina agama mah adilna teh kitu dina agama Islam lain kolot wungkul nu boga hak nu jadi anak tapi anak pun punya hak dari orang tua gitu anu jadi kewajiban anu jadi beban orang tua lain wae salaki nu ukur boga hak nu pamajikan teh pamajikan pun bahkan loba hak kena ayeuna pamajikan anu jadi kewajiban eta tinu jadi salakina teu meunang samana memperlakukan ayeuna mun sama pamajikan akan geloba dolim kene sebenarnya kana jadi pamajikan teh mun dipesek mah ayeuna mun dikupas mah ku aturan hukum sebenarnya mah ayeuna loba keneh ayeuna kewajiban kanu jadi anak loba keneh kewajiban kanu jadi pamajikan meusing ajengan eta ketika geus ditinggalkeun maot ta baru sadar ayeuna mun teh urang jadi lain nyeri ayeuna mun teh ditinggalkeun maotna aing loba kewajiban anu teu kacumponan eta kanu jadi pamajikan da kitu deui pamajikan oge ditinggalkeun kudu jadi salaki sabenerna menyadari bahwa loba hak-hak nu jadi salaki nu can dicumponan kudu jadi pamajikan nu mataklidiyah aya namun tama jadi kunci masuk surga keur awewe mah awewe anu Islam boga salaki mangka kunci masuk surga adalah karidoan nu jadi salaki ayu mamraatin matat wajau'a radin terus anha dakhalat al jannata masya'at tiba-tiba ayah hiji awe geletuk maut tuluy ayeuna nu jadi salakina dina kaayaan ridho suka ngahampura kanu jadi pamajikanna dakhalat aljannata pasti eta awewe asal iman pasti eta awewe asal iman nu keur aya dina karidho nu jadi salakina teh dakhalat aljannata masya'at sakarep-karep dek milih tina jalur mana rek milih tina lawang pintu mana bebas pilih kelira asak corak pilih kelira aya namun tama asak corak
mana aya namun sama orang minang manggih kagenah minang manggih ka pamajikan rasa gitu nah gitu ya terus ya namun sama ari awewe minang meangan ti kagenahin saraki minang meangan ti kapusingin saraki ari awewe gitu dah berat ayeuna da ieu ari ngaran-ngaran ibadah mah eueuh ayeuna mun tama anu bisa dianggap gampang anu bisa dianggap hampang cobaan ayeuna mun tama ka urang cobaan ayeuna ka urang awewe keur urang ieu mah keur urang titah diwedak titah mandi hari puasa titah mandi titah diwedak entenya titah diwedak titah mandi titah dangdan ujug-ujug ngagugun teu dek nanyakeun jujur awe aja semangat gitu oh mangga tukang akhir-akhir ke saja aya naon teh gabruas tariris naon ya cik jujur ayeuna mun tama urang mun coba-coba nita ka pamajikan jug segut kitu ka babari teh gitulah teu berat naon hese naon berat naon gitu henteu kira-kira gitu henteu aya mah lolobana we kitu kan aya meureunnan sugan hiji-hijieun aweana ngan ieu mah kira-kira jauh kitu teh manja pisan boga salaki teh kitu kan ge awe teh manja pisan boga salaki teh mandi tuluy kudu dangdan kudu aya na dodak padahal eta ganjaran wajib teu hese teu capek tapi tanyakeun ka awe babari ngaguguk gitu misalnya babari teh tanyakeun ka awe hampang gitu tanyakeun awe tanyakeun ka luhur babari teh awe teh ngaguguk gitu dikitu kan disalaki lain dititah masak gitu lain dititah nyusuhan lain dititah gawe lain eta mah sok geura ibakeun sok geura diwedak sok geura dangdan gitu saking ayeuna mun tama ibadah pasti aya rong-rongan ayeuna mun tama aya rintang teu tapi coba teu dititah malah sakali-kali ayeuna dicarek dek ka pasar wae teh sudodak sagala da eta naga ieu teh keur salaki di keur dirinya keneh keur salaki keneh da boro-boro ayeuna mun tama dititah erek ayeuna mun tama nyambah kaonangan manya di keluar gitulah bari teu jeung urang oge ari awe rata-rata sok harideng ada rangdan sok harideng diwadak gitu lamun dek keluar gitu teh dititah ku salaki gitu henteu harideng gitu ada pasti dicarek oge ayeuna mun teu ngagugu teh saking ieu hese piganyarankeun padahal teh urang teh logika babari nya eta teh ngagugu kitu jol surga gitu awe mah gitu masyaallah ya ta eta teh awewe bisi teh apa eta teh hak salaki nu wajib digugu mun ngagugu menang ganjaran wajib mun teu ngagugu naon nya doraka naon ya doraka gede apal awe ayeuna mun keur kitu teh ngajur kitu apakah ayeuna dikira wudu wungkul kewajiban teh apakah dikira salat wungkul itu kan kewajiban teh apakah dikira puasa wungkul kitu kewajiban teh tah eta hak-hak ayeuna mun tama Ahmad jalur nali contohan lalaki mah sing nganakeun awe ngeta awe teh mesti dijian-jian malah contohan gitu contohan awe ulah sarare wae ngobrol atau ngobrol wae awe kungsi menta di papatahan wudu kasalaki henteu kungsi henteu henteu eta
aya salaki boga kasadaran boga rasa bahwa eta teh kewajiban orang kana jadi pamajikan boga rasa kasadaran eta teh. Oh nyata aya eta teh kewajiban ngan awewe hak eta mah gitu anu nuntut eta mah bapana pan ieu teh kewajiban aya bapana ku tepatan teh abdi teh bahkan eta mah ayeuna mun teh boro-boro menta ku urang ge sok buru atuh urang diajar wudu sok aya kaula lah 2000 kitu boro-boro menta hak eta mah awe teh bahkan urang rek nyimpenana ayeuna mun teh kaju sok urang diajar wudu sok urang ngaresina bener ayeuna mun teh mau salat ayeuna mun teh jeung sajabana pamajikan teu nungtut eta mah si salaki ayeuna mun teu boga rasa ayeuna mun teh mah kewajiban gitu eta mah padahal eta teh kewajiban nu jadi salaki ya. Awe teh hayang seri atawa nya teh hayang teh aya rajin teh nyonton ayeuna kitu ayeuna ada naon deui atuh awe ayeuna mun teu kewajiban da ayeuna unggal poe di dambakahan dirasikon atuh da muridna ayeuna mun teh bager ayeuna salaki urang mah ngarasikon teh munang bati brok tah ibuna teh mangga atir-atir kitu jadi ayeuna mun teh lain ngarasikon setor gitu salah kita umumna mah di urang mah jadi lain ngarasikon pan aya ngarasikon begieu kaya namun sama kebutuhan sandang pangan keur dahar aya namun teu keur deungeuna sapoe aya namun teu mata dahar aya namun teu 2 kali jeung jajana ya kira-kira aya namun teu 30 aya 5.000 ya tah 35.000 tah tong jeung keur nanaon eta mah keur pamajikan hungkul si pamajikan teh akan matara ber akan aya tara aya beas eta ari eta aya nu dengan ada eta mah pangirim ka eta pangirim ka saha dan urang ke urang aya nu pangirim aya na pinu riungan teh dipake naon tah rasiko lamun anu polos ayeuna mun teh bos eta bikeun tahakan jadi pamajikan teh ayeuna mun teh pamajikan lamun di alas kitu per hari asa diteuing-teuinganan teu boga salaki ayeuna kitu asa apik asa ngirit pisan ayeuna mun teh salaki teh gitu matak terpaksa we saminggu sakali teh di ayeuna geus sakitu tah dina sisi eta mah awe ngabejaan lalaki di urang teh bageurna luar biasa sabab tina ayeuna mun tama eta jatah 35.000 teh si masak sabaraha sambil rumah satara ka pamajikan mangga ibuna takeing sakieu aduh asuh ayeuna kana pete urang ayeuna hayang udud oge teu wani deui minta geus sator ka pamajikan mah bageurna lalaki tah awe di urang mah balageus ayeuna mun tah lalaki teh kitu sabab ayeuna henteu di alas per hari blok anu ayeuna mun tah gaji per bulan begitu awal bulan teh nyokot gaji ibuna tah loh aya namun sama urang hayang aya namun itu iya menta aya namun tapi cek ibu-ibu teh aya setorna mah nya per bulan atau per minggu nama tapi da unggal poe teh udud efek teh teu kurup cenah nya ge setor gitu kudu hitung-hitungan deui eta teu kurup teh memang bener ari ayeuna mun teh ngarasikoana mah saminggu sakali dan gajihna mingguan teh memang bener sabulan sakali da ayeuna mun teh gajihna bulanan ngan unggal poe namprak si bapana teh tah udud tapi ka ayeuna 2 bungkus teuing sasana teh sabaraha teh geblek deui wae salaki teh tulus bager teh kitu aya tadi mah bager teh blok-blokan aya teh ditarikan deui alah
kumahanya aya namun tama hitung-hitungan hak ya jadi lamun rek aya namun tama tungtut menuntut hak henteu disalahkeun dina agama, henteu doraka dina agama, silahkan menuntut hak boleh menang teu doraka baik ayeuna mun tama suami nuntut hakna kana jadi pamajikan, baik ayeuna pamajikan nuntut ayeuna mun tama hak kana jadi saraki, silahkan ayeuna mun nuntut hak. Cuman lamun dina rumah tangga make sistem tuntut menuntut hak itu tidak akan sesuai anu pas hak mah. Tegasna aya kekurangan satu sama yang lain. Jadi Allah di solusinya manaon? Saling memaklumi, saling memaafkan. Silih hampura we silih bebaskeun bisa tuh. Silih hampura silih bebaskeun. Coba lamun teu silih bebaskeun tadi kita ayeuna mun tadangdan, kita ayeuna mun teu diwedak, kita mandi ku aing tapi ka akhirat ge ieu ditagih cilaka we awewe teh sautak sautik ayeuna mun tama diajak sare hese beleke wae rajin teh ayeuna mun teh nyampurkeun salaki geus dibrak kakara ayeuna mun eta lamun deuk dituntut ku salaki ayeuna tepi ka akhirat aya ayeuna hakna. Jadi Allah dia atuh salasina hampura nya kitu dia ayeuna mun tama awewe kakurangan teu jadi salaki hampura ngasa kitu mah eta ayeuna mun tama solusin jalanna da mesing kolot ka anak kitu kamu ayeuna mun tama kolot teu jadi anak pang loba na hak-hakna tinu jadi anak sedangkan ari anak zaman kiwari budak zaman kiwari ucing-ucingan wae nganyerikeun wae hare-hare wae namalang wae meureunna sautak saeutik teh doraka eueuh deui saur ayeuna Al Habib Abdullah Al Haddad Ba'alawi radhiyallahu an saur mantenanana solusina di zaman kiwari karena geus musimna uququl walidain barudak ayeuna jarang anu taat tuh ayeuna mun teu kana jadi kolot mangka kolot seyogyana di dinya ngamparkeun hampura anu saluas-luasna ulah tapi kakaluar doa ayeuna mun teu kolot anu matak nyilakakeun kana jadi anakna 1000 kali nu jadi anak nganyerikeun ulah kaluar ucapan doa anu matak nyilakakeun kana jadi anak kitu ayeuna mun teu solusina ieu nu biasa diatakeun adalah ieu nyaeta tertera ieu terkandung nyaeta dina suhuf Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Salah satuna anu terkandung dina suhuf dina lembaran-lembaran anu dilungsurkeun ku Allah ka Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Coba ieu sarua jeung ajaran Nabi urang sarua jeung didikan ayeuna Nabi urang wa minha wa alal akili tina salah satu amsal pelajaran gambaran perumpamaan contoh wa alal akili jeung wajib kajalma anu boga akal normal akal sehat akal ayyakuna lahu saatun nyaeta kudu aya jelema anu boga akal mah kudu aya saah kudu aya waktu-waktu yunaji anu munajat komunikasi bibisikan dina saat eta robbahu ka pangerana aja wajal
neangan ayeuna waktu tina sapoe teh apakah 5 menit fokuskeun waktu-waktu eta keur haharewosan ka Pangeran. Bahasa harewosan teh ilahi 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 ya Allah pagekeun iman abdi, ya Allah pagekeun Islam abdi, ya Allah solehkeun abdi, ya Allah barokahkeun umur abdi, ya Allah kiatkeun abdi kana taat ka Gusti harwa sarewot, bageurkeun putra putu turunan abdi, solehkeun abdi. Paparanti haharewasan ka Pangeran walaupun eta ukur tina sehari teh sisihkeun 5 menit mah 10 menit tong ayeuna jeung pamajikan wae jeung anak wae ngerem maneh 5 menit we 10 menit mun ayeuna mun teh deuk haharewasan ka Pangeran rek curhat ka Pangeran gitu. Eta teh ayeuna pagawean sate teh jelema nu akal boga akal mah kitu. Jadi kudu nyisihkeun waktu. Orang ayeuna jadi jelema sibuk teh kudu ayeuna dilaila jam bisa 10 menit konsen we jeung Allah. Curhat ayeuna ka Allah. Ulah ayeuna pikiran teh teh kakalayangan teh kasih A kasih B aya Pangeran di jeung merasa beriji. Pakai tumpuan orang, pakai panyalindungan orang, ayeuna Pangerana di jenama kasabriji, kasih A sugan kasih A B karena kasih anu sugan kasih Pangerana di jenama kasabriji ka Pangeran, itu tah. Eta teh pagawean jelema berakal teh kitu. Dina agama urang ge saperti kitu. Sabab ieu teh sarua tuntunanna sarua. Ajaran ieu teh sarua. Jadi ente eta mah ada nasut Nabi Ibrahim da eta lain keur urang. Lain kitu keur naon ditu muat dina safinah. Deui teh keur pakeun mata ditulis di dieu teh gitu. Keur pakeun. Kadua nyaeta saatun yuhasibu fiha nafsahu. Kadua nyata kudu nyisikeun waktu keur muhasabah introspeksi. Ari aing teh ieu teh maha loba maksiat atawa loba taatnya. Nah ieu aing teh ieu namun tama loba ibadahna atawa loba nganggurna itu. Ieu teh naha loba ngobrolna atawa loba maca Qur'anna ya atawa loba maca shalawatna. Terus iraha disimpenna nyisihkeun waktu keur introspeksi diri, keur muhasabah, keur ngoreksi, evaluasi. Nyisihkan ayeuna waktu. Allahu akbar. Ya teh ayeuna mun tama diajar ngatur-ngatur ayeuna mun waktu. Tuluy ayeuna mun tama keseharian urang teh diwasahatun yatafakkaru fiha sun Allah taala. Tuluy kudu nyisihkeun di waktu nyaeta keur tafakur, nafakuran kana kaagungan ciptaan Gusti Allah. Teu salah memang ayeuna mun teh gede kapanganaran tadabur alam asa bener we gitu. Lain ayeuna marak tadabur alam aya di dituna ayeuna ngoja aya heureul ya ayeuna mun teh jeung ayeuna mun teh poya-poya. Aya marakna ayeuna mun sakitu gagahna tadabur alam. Meureun aya tapakur kitu mah dak kudu nyorangan atuh. Jadi ongkoh judulna tadabur tafakur alam ayo lobaan menyahese atuh ayeuna da kudu fokus manteng ayeuna pikiranna manteng pikiran menyatu ke Allah Subhanahu wa ta'ala, mengagungkan benar-benar ku ati urang keagungan ciptaan Allah eta
teh aprak-aprakan ayeuna ka laut teh laana nu ngalpeuting ningali ayeuna ka luhur oge tuh. Ningalian buntang ningalian ayeuna bulan geus jadi ayeuna tafakur mah 10 menit 15 menit teh mah menang ayeuna mun teman di dinya. Erek ayeuna mun tafakur ciptaan Allah. Para tafakur cenah sisikeun wasaatun yakhlu ayatajarradu fi hali hajati minal mat'am wal masrab. Tuluy ayeuna mun temenyeun jadwal waktunya eta nyeun waktu anu khusus keur kepentingan kebutuhan pribadi jeung orang-orang anu wajib dinapakahan dibiayaan ku urang. Tuh agama mah teu ayeuna teu cicing we tadi naon tafakur tuh itu tah muhasabah terus ente agama teh ente terus munajat ente sisakeun waktu keur kebutuhan pribadi urang keur dahar keur nginum keur kebutuhan pakaian keur kebutuhan tempat tinggal jeung keur kebutuhan anak keur kebutuhan pamajikan arusaha ka itu tah. Jadi dibere waktu kasab oge ngan ulah gawe ungkul ulah kasab ungkul ulah usaha ungkul neandur ya ungkul gitu bagi-bagi. Jadi atuh salah satu ayeuna jalma nu pinter nu cerah norma akan teh pandai membagi waktu. Jadi ayeuna kepandaian ayeuna membagi waktu adalah salah satu ayeuna terlambang akil itu. Lambang orang anu sehat, akal normal, akal. Tah, nu teu normal akal mah ngabagi waktuna gitu bisa. Kabeh we di pabrik, kabeh we di pasar, di mall sawareh gitu. Geus ayeuna balik di pasar teh geus ayeuna mun tama di mall tuluy ayeuna mun teh di mana ayeuna mah di tempat renang gitu teh tuluy di mana di ayeuna mah kitu we gitu. Nah mana muhasabahna mana saat-saat munajatna mana saatnya tatapakurna gitu dibagi-bagi. Jadi selamat dunia, selamat akhirat, sehat jasmani, sehat rohani, selamat aman, sehat gitu tah. Jadi ngikuti ayeuna ajaran ayeuna para nabi, terutama ajaran junjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngikuti ayeuna ajaran Quran, ngikuti ajaran kitab-kitabullah teh kitu. Mau ayain kejahatan kriminal walau wa ayana masalah wa minha wa alal akili wallahu alam bisawab.